Ah, rek ngusep heula aing mah. Dengeuna di imah. Moal teu ngeunah euy lauk jeung sambal kecap. Oh, sahaji teh euy teuing ka mana nya yeuh kieu senarieun. Erwe, di mana? Oh, bitaten si Haji. Mai ka mana? Perkataan si Haji. Oh, weuh di mana teh? Oh, teuing ka mana? Kemana nih? Biasa masuk ke mana? Mana masuk apa? Pegawaiana? Oh ya kieu. Kebon eueuh. Oh, Di balong paling ge. hah? Balong paling ge. Oh, meureunnan. Sok-sok nguseup. Teuing. Da urang nu sok nguseup mah. Oh, saruana meureun. Sugan aya ieu. Oh, heuy. Ah, sugane meunang euy. Bari hayang pisan ye dengeuna di imah. Tuh, cek aing ge RW. Mana? Tuh, nguseup. Anjir. Sugane tara resep nguseup sih deh. Cairan we duman. Mau kalah sih aing. Aduh teuing, nu penting masih Haji na we stres. Mana sekali meureun nya. Wah, ya. Ayo lah, rame. Bismillahirrahmanirrahim. Sugane meunang lauk gede euy ah. Ini dia nyebut Di mana? Iya. Duh. Nahaun euy. Jeruk daun nu murah euy. Lebok si Haji mau menang-menang. Si koplok. Nanahaonnya. Di tukang naon anjir teh. Buah da eueuh buahan piraku murahnya buah. Astagfirullahaladzim si koplok nanahaon ieu nya. Aing keur mah teu meunang kudu ku ieu ye meureun ku aing mah. Sia. Aing mau ngelebok lauk atuh kieu carana mah. Mending mantau aing mah paduli teuing nya tu jeung uyah oge pusing aing mah da kieu carana mah